Bil ibadati taisiru asbabi rizki. Kusabab ibadah ngegampangkeun kana rizki. Geuning kuring cenah ibadah getol, tahajud, duha getol, rizki geuning seuseut. Tah eta teh gampang jawabna. Ibadah juragan can dugi kana makom ikhlas. Jadi ikhlas teh maknawiyah. Kudu ikhlas urang ibadah teh. Santri anu tos mukim teu ujug-ujug senang. Ripuh heula, diajar sabar heula, diajar ikhlas heula, kitu tah. Matak jalma anu can tahakuk kana sabar, sanajan getol ibadah, rezekina teh hese we. Gitu. Rezekina teh hese, sabar heula. Tah di mana geus nepi kana makam sabar, kadituna si rizki teh talu. Si rizki teh nyampeurkeun. Asal aya kahayang hadir. Kitu tah. Asal aya kretek di dina hate kacumponan. Gitu saciduh metu sakecap nyata. Kitu juragan. Jadi henteu ujug-ujug. Tah eta geuning sababna teh nyaeta urang teh kudu ikhlas. Kudu ikhlas dina ibadah teh.